Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kerasana Bapak sareng Ibu sahibul hajat, Bapak Udir sareng Ibu Titi anu ku pribadi tipi hormat, calon panganten neng neta anu dina dinten enjing bade diakadan, ibu-ibu, bapak-bapak, warga-warga hadirin sadaya anu samiku pribadi tipi hormat. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu manda-mantena parantos maparinan ka urang sadaya mang pirang-pirang kanikmatan utami ina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sareng nikmat panjang yuswa sehingga urang sadaya tiasa kempal ngariung di tempat dina acara siramanana neng neta anu insyaallah bade didahupkeun dina dinten enjing. Teu hilap salawat cenderang salam mugia tetap dilimpah curakeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, tug dugi ka urang sadaya salaku umatna anu pamudah-mudahan di yaumul akhir engke urang sadaya king syafaatul udmah ti mantena, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin anu ku pribadi tipi hormat, pribadi ngucapkeun syukur alhamdulillah weurih dina dangat ieu dina sonten ieu pribadi tiasa ngiring silaturahmi, tiasa ngiring kempel ngariung sareng kulawargi anu aya di Blok Teja Desa Sunia, utamina sareng kulawargi Bapak Udir sareng Ibu Titi oge pribadi sedede ka paracanten ti atas nami juru rias ti Uma Make Up Wedding kanggo mandu acara ieu siraman. Priyogi kauning heula ku sadayana arehna maksad sareng tujuan ayana siraman ieu teu aya sanes nyaeta sejak nyuhunkeun dihapunten, sejak nyuhunkeun widi sang sejak nyuhunkeun piduana nyaeta neng neta kana jantan ibu ramana khususna umumna ka sepuh wargi-wargi kulawargi sadaya anu sami hadir di tempat. Oge acara ieu mangrupikeun tawis kadedeh tawis kanyaah ti jantan sepuhna aranjeunna hoyong ngaribakan heula putri tercintana sateu acan enjing dilaksanakeun akad nikah. Mudah-mudahan dina dinten enjing acara akad nikahna aya dina kelancaran, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dopi acara anu bade dikapayunkeun dina sonten ieu anu kahiji nyaeta bibika, anu kadua aosan shalawat, anu katilu ngecageun aisan, anu kaopat ngaras, anu kalima sungkem, anu kagenap siraman, anu bade dilajengkeun kana tahalul, wudu bopongan salat terakhir penutup doa. Atuh saberas teu nyangkolong teh kana waktos, mangga urang sami-sami bibika ieu acara ku sasalangan maoskeun surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabb'ighfir lana amin. Mudah-mudahan ya acara aya dina kalancaran ti awit tugi ke akhir, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo salajengna kanggo nambih kabarokahan ieu acara mangga urang sasarangan heula aoskeun aosan shalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam
Salamullah ala Yasin Habibillah. Sadayana mangga. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah urang sadaya parantos sami-sami maosikeun aosan shalawat, mudah-mudahan aosan shalawat anu parantos diaos ke urang sadaya sing janten syafaat yaumul akhir. Oke, mudah-mudahan ya aosan shalawat sing ngajantenkeun pangjajab doa kanggo calon panganten neng neta sareng cap kiki. Mudah-mudahan aranjeunna dina ngabdi rumah tanggina sing salawasna aya dina kabagjaan, aya dina kaberkahan dipaparin keturunan putra-putri anu saleh sareng salehah oge dijantenkeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sadaya dilajengkeun kana acara adat salajengna mangga urang sami-sami heuleuh ngadoa khusus kanggo aranjeunna doa umumna kanggo urang sadaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad
wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata al-mu'afata ad-da'imata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina wa wafiqna li syukri ala ni'amika wa a'inna ala ta'atika wa husna ibadatik wa adai faraidik wa tanfidi ahkamika wa nal radhatika wa tiqai sakhatik. Allahumma alif baina fi Fatur Rahman wa Neta Febrianti kama alafta baina abina Adam wa ummina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kharijatal kubra wa asli jamahuma fid dunya wal akhirah wa hablahuma min ladunka rahmah wa qurrata a'yun waj'alhuma min ibadika nafi'an ala dinika wal maslahil mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Alhamdulillah doa ring saya mangga urang lajengkeun kana acara sarjengna nyaeta ngecageun aisan ngecageun di dia hartosna ngalepaskeun aisan hartosna tugas-tugas kewajiban anu jantan ibu rama kana jantan putrina sebagai simbol mangga bade dilaksanakeun dina waktos ayeuna. Mangga neng geulis oge ibu sareng bapak tiasa dipalih dia. Bismillahirrahmanirrahim. Neng neta gelis bager neti wanci nu mustarinin cak mangsa anu sampurna. Sonten ieu gelis dinten ieu kaping 4 Juni 2025. Kalayan disaksen bager ku sepuh-sepuh hidup wargi hidup sadaya gelis. Ayeuna mangsana bager mamah sareng bapak bade ngecageun aisan ka hidup. Ayeuna mangsana bager aranjeunna bade ngalepaskeun bade nuntaskeun kewajiban anu jadi indung bapak kanu jantan putrina tegasna ka hidup. Dikaraos gelis asa kamari ieu gelis mamah teu ngakandung hidup. Asa kamari ieu gelis mamah ngalahirkeun hidup. Asa kamari ieu bager hidup teh diadanan ku bapak. Oke asa kamari ieu hidup di aais di ayun ambing ku mamah sareng ku bapak pinuh ku rasa kadedeh pinuh ku rasa kanyaah gelis. Hidup bungsuna mamah sareng bapak anu sakitu dipikadedeh dipikanyaahna ku aranjeunna pinter teu karos. Ayeuna hidup tos tumbuh jantan putri anu sakieu gelisna pinter cerdas tur salehah. Mamah sareng bapak kacida bungahna kacida bagjana bager ngagaduhan hidup. Oge bagja hidup ngagaduhan ibu rama sapertos aranjeunna pinter. Bagja bager ayeuna hidup masih keneh tiasa ngaraoskeun aisan anu jadi indung. Tapi panginten bager aisan anu ayeuna mah mangrupakeun aisan anu terakhir kanggo hidup. Kumargi hidup tos cunduk kana waktu tos ninggang kana mangsa. Alhamdulillah hidup ayeuna tos papendak sareng jodohna. Dina dinten enjing hidup bade ditikahkeun ku aranjeunna ka hiji jajaka pilihan hata hidup. Bager di paedan hidup ayeuna ngadegram hidup muntang ka anjeunna oge anjeunna nyanak lilin. Ieu nandakeun pinter anjeunna teh sebagai seorang pemimpin sebagai seorang imam panutan dina keluarga anu mimpin istri sareng putra-putrina oge nungtun keluargana ka jalan anu sae. Bagja bangga hidup ngagaduhan rama sapertos anjeunna pinter. Oge bagja bangga hidup sebagai putri na pintar. Mudah-mudahan caroge hidup engke sing tiasa sapertos anjeunna anu tiasa ngalaksanakeun kewajiban anjeunna sebagai kepala keluarga anu tiasa melindungi anu tiasa ngajagi oge tiasa nungtun keluargana ka jalan anu sae.
hidup sebagai istri na engke pinter sing taat sing patuh sakumaha taat patuh na hidup kanu jantan ibu ramah hidup kumargi anjing mah sorga hidup tesanes edi mamah deui pinter sorga hidup dina dinten anjing aya dicaroge hidup mangga bismillahirrahmanirrahim ecag aisan dikawitan. Bismillahirrahmanirrahim anak yang galis bager ieu mamah sareng bapak pinter sejak ngecageun aisan ka hidup bager. Neng neta galis bager 18 tahun kapengker mamah sarang bapak parantos ngalaksanakeun kewajiban aranjeuna ka hidup nyaeta masihan nami anu sae kanggo hidup anu jenenganana neta Febrianti bager ieu nami anu kalintang saena ieu nami anu setiap saat diaraoskeun ku aranjeuna bager dina setiap doa aranjeuna dina setiap sujud aranjeuna tangtos doa anu sae ti aranjeuna kanggo hidup sakali deui bager mamah sarang bapak bade ngalaksanakeun sekaligus nuntaskeun kewajiban aranjeuna sekaligus nuntaskeun kewajiban aranjeuna ka hidup nyaeta nikahkeun hidup dina dinten anjing ka hiji jajaka pilihan hata hidup anu jenenganana Kiki Fatur Rahman leres bapak kumaha ibu tos siap neng tebih ti ibu siap kapayun neng dicanda ku cara oge ridho ibu bapak ridho alhamdulillah bager insyaallah aranjeuna parantos ridho parantos ikhlas kanggo melepas hidup kanggo ditikahkeun ka anjeunna mudah-mudahan dedehna nyaahna caroge hidup bager sing ngalangkungan dedehna nyaahna mamah sareng bapak pinternya sing langkung-langkung ka dedeh ka nyaah anjeunna ka hidup oge pinter ayeuna bapaknya nak lilin dina gelas oge aya beas ieu nandakeun tugas-tugas kewajiban anu salami ieu diemban ku anjeunna sebagai kepala keluarga lilin anjeunna anu salami ieu ngatik ngadidik hidup ngatik ngadidik putra putrina oge nungtun keluarga anak ka jalan anu sae alhamdulillah bagja bapak tiasa ngadidik putra putri bapak jantan putra putri anu saleh sareng salehah oge pinter baya senandahkeun anjeunna anu salami ieu berjuang milarian rizki milarian nafkah kanggo nganafkahan putra putrina termasuk ieu termasuk hidup alhamdulillah ayeuna hidup tiasa aya di titik ieu bager karena perjuangan pengorbanan anjeunna bager oge tugas-tugas kewajiban anjeunna pintar bakal tuntas ka hidup dina dinten enjing ku anjeunna bakal dipasrahkeun sautuhna sagembleungna ka caroge hidup mudah-mudahan caroge hidup engke sing tiasa janten imam janten panutan dina keluarga anu sakumaha dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya rabbal alamin sebagai simbol tuntasna kewajiban ibu sareng bapak ka neng tiasa ditiup ku duaan lilina mangga bismillahirrahmanirrahim ku ibu sareng ku bapak mangga 1 2 3 iya cekap sakali deui mangga ibu bapak ucapkan bismillahirrahmanirrahim telas diudar aisanana ku ibu sareng ku bapak mangga lesotkeun aisanana bismillahirrahmanirrahim geulis anaking bager ieu mama sareng bapak ngecageun aisan nuntaskeun kewajiban mamah sareng bapak ka hidup dipeluk mamahna heula pinter peluk mamahna bral geulis anaking bager hidup geura miang geura papag kabagjaan ku hidup geulis sing teunang sing ludeung ulah melangtong hariwang bager insyaallah geulis doa-doa mamah salawasna nyarengan ka hidup kanggo kabagjaan rumah tangga hidup kabagjaan lahir sareng batin dunia sareng akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin ya mangga hiji deui bager apana dirangkul ku hidup beral anaking bager geulis sami ku bapak didoakeun pisan geulis mudah-mudahan hidup sing panjang umur sing ageng milik ageng derajat kadeudeuk ka nyaah bapak ka hidup teu aya wates wanganna teu aya kendatna salawasna pinter doa-doa nu sae oge ti bapak nyarengan dina setiap lengkah-lengkah hidup menuju rumah tangga anu pinuh ku kabagjaan anu pinuh ku kabarokahan amin ya Allah ya rabbal alamin belah anake ya geulis ayeuna hidup terus diecageun aisan ku mamah sareng ku bapak pinter insyaallah tos cekap
pinter ilmu pangarti anu parantos diparasihkeun ku aranjeunna ka hidup mangga geura amalkeun ku hidup dina kahirupan hidup sadidinten umat hidup ulah gaduh sangkian aranjeunna tega ka hidup da kedah dikumahakeun deui pinter tos janten takdir ti Maha Kawasa. Alhamdulillah hidup ayeuna tos papendak sarung jodona pinter mangga gelis ayeuna mah hidup geura diajar mandiri. Bismillahirrahmanirrahim hidup geura diajar lempang ku sorangan tos waktosna pinter ayeuna hidup diajar mulang tarima kana jantan sepuh sok sanaos aranjeunna teu hoyong geus dipasihan kana jantan putra putrina aranjeunna tos kacida bungahna kacida bagjana upami ninggal putra putrina aya dina kabagjaan lahir sareng batin pinter mayun ka mamah mayun ka bapak sayang mangga mangga gelis cepengan panangan mamah sareng bapak nak gelis biasa ditutup ku hidup ayeuna dipayeunan hidup linggih dua jalmi anu mulia pinter dua jalmi anu parantos berjasa ka hidup anu sakitu ageungna anu sakitu luar biasa na ibu hidup utamina bager mamah anu parantos ngakandung hidup salapan sasih lamina bager hidup dilahirkeun ka ieu dunya pinuh ku pangorbanan anjeunna rela narohkeun nyawana demi putri tercinta nyaeta neng lahir ka ieu dunya anjeunna rela ngorbankeun tanagina ngorbankeun waktos istirahatna ngorbankeun sagala rupina kanggo hidup sebagai putrina pinter sagedengeun ibu hidup oge aya remah hidup anu teu weleh mika deudeuh mika nyaah ka hidup siang sinar ngawangina tikawit hidup dikandung dugikeun ka hidup dilahirkeun ka ieu dunya dugikeun ka waktos ayeuna anjeunna bager anu salami ieu berjuang kanggo putra putrina aya paribasa dug hulu pat nyawa teu ngingetkeun ka capek teu ngingetkeun ka isin supaya naon pinter supaya putra putrina bisa hirup waluya siga batur supaya putra putrina bisa sakola bisa nungtut ilmu siga batur oge supaya kahoyong putra putrina tiasa katedunan ku anjeunna anjeunna mangrupikeun pahlawan kanggo hidup anu wajib ku hidup dimulyakeun gelis 18 tahun hidup sasarengan sareng aranjeunna pinter berarti 18 tahun oge gelis hidup teh nyesahkeun sareng ngarerepot ka aranjeunna mangga bager geura emut-emut ku hidup jasa-jasa perjuangan pengorbanan aranjeunna anu sakitu ageungna anu sakitu luar biasana anu hidup moal tiasa ngagentos teu mulangkeunna aku naon bae oge bager emut-emut ku hidup kalepatan hidup ka aranjeunna anu kadang-kadang aranjeunna ngecelakeun Cipanon aranjeunna nangis karena kalepatan hidup ayeuna waktosna hidup karajuhunkeun dihapunten ka aranjeunna pinter oge gelis nah dugi ka ayeuna hidup tiasa mulang tarima ka aranjeunna doakeun bager mudah-mudahan aranjeunna sing dipaparin kakiatan kasehatan panjang yuswa sapados kapayun hidup tiasa ngabagjakeun oge ngamulyakeun aranjeunna oge alhamdulillah ayeuna hidup tos papendak sareng jodona tangtos mamah sareng bapak kacida bungahna kacida bagjana tapi dibalik eta bager aranjeunna ngaraos sedih kumargi sakedap deui hidup bakal tebih ti aranjeunna demi nunaykeun tugas kewajiban neng sebagai seorang istri kanu janten caroge ayeuna waktosna geura buktoskeun ku hidup wasuh dampal sampean aranjeunna mundut piduana mudah-mudahan kadedeh kanya sareng karidhoan aranjeunna anu bakal ngiatkeun karidhoan ilahi Mama Bapak Widian abdi badai lawasuh dampal sampean mama sareng bapak rumaos abdi rek kapungkur masih anu itu geuleuh ka mama kisah kale ka bapak sareng hapunten abdi teh can tiasa mulangkeun ka asih mulangkeun ka nya ka mama jeung ka bapak
jeung Bapak. Ku kasaya anu langkung sareng. Mudah-mudahan Mama sih sarehat panjang yuswa. Supados Mama jeung Bapak tiasa terus ngadoakeun kanggo kabagjaan rumah tangga abdi. Kalayan rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Geus insyaallah doa-doa hidup dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Pintar dikawitan ka mamah heula sayang. Pangkeran sakadik geuning napal hideap. Mangga gelis tiasa dicandak sampeyan mamahna dua nana dilebetkeun sayang. Dua nana mangga diwasuh ku hidap sing ikhlas nyohonkeun karidhoanan ti anjeunna ibu tiasa dicepengan sirah nengna ku ibu sambil didoakeun rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doana oge ti hidap bager kanggo aranjeunna aoskeun pinter dina setiap doa hidap. Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya cekap pagar dicanak deh sampean mamahna. Mangga sapantos diwasuh sampean mamahna tiasa disengitan heula pinter wedap mangga. Ya simbol hidup di mana wae ayana hidup sing tiasa nyandak nama baik anu jatan sepuh sing tiasa ngangkat harkat derajat anu jatan sepuh. Usapan kedua tangan neng sakumaha anjeunna teu boleh ngusapan hidup mangga ditapakeun sampeyanana di palihandap mangga ditapakeun. Iya neng gelis mangga ayeuna waktosna negara sumujud diisun sampeyan mamahna sayang usap sing deudeuh ku mamah nengna bager anaking ayeuna waktosna hidup karanyuhunkeun dihapunten ka anjeunna bager bilih salam ieu hidup seueur kalepatan ka anjeunna anu karaos anu teu karaos anu kadang-kadang anjeunna raheut manahna bager ku ucapan hidup ku sikap hidup ayeuna waktosna hidup karanyuhunkeun dihapunten oge ibu mugi ibu sing ridho sing ikhlas ngahapunten tuang putra mangga pasikeun doa anu saena kanggo aranjeunna apa mudah-mudahan aranjeunna sing tiasa ngabina rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya cekap neng gelis cekap mangga tiasa ngalih ka bapak. Mangga diwasuh sampeyan bapakna bager sing ikhlas nyohkeun karidhoanana ti anjeunna bapak cepangan sirah nengna ku bapak doakeun nengna rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kecelak demi kecelak kokotor nemurak tina dampal sampeyan ibu ramah hidup mudah-mudahan sing tiasa ngalunturkeun dosa-dosa hidup ka aranjeunna bager amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap gelis mangga di sengitan deui sapertos tadi bager ieu sampeyan anjeunna anu insyaallah bakal janten saksi di akhirat engke sampeyan anjeunna dianggo ibadah kalayan ikhlas dina milari rizki milari nafkah kanggo nganafakahan putra-putrina termasuk hidup mudah-mudahan perjuangan pengorbanan anjeunna sing diketos ku surgana Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Pinter sumujud dina sampeyan anjeunna bager nyuhunkeun dihapunten ka anjeunna bager bilih salam ieu hidup seueur kalepatan ka anjeunna bilih salami ieu hidup mung nyesahkeun mung repot bae ka anjeunna bager ngahaturkeun nuhun ka anjeunna anu panontos ngatik ngadidik hidup ngagengkeun hidup utur nganfakahna hidup. Bapak mangga mugia bapak sing ridho sing ikhlas ngapunten tuang putra pasikeun doa-doa nu saena kanggo aranjeunna mudah-mudahan rumah tangga aranjeunna salawasan aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya cekap gelis salajengna pintar masih aya nu bade dikedalkeun ku hidup ka aranjeunna bager mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Mama, Bapak, ieu neta cumarios di payunan Mama sareng Bapak. Hapunten tina sadaya kalepatan neta. Salami 18 tahun. Mama sareng Bapak ngagugeun neta. Ngadidik neta, mika deudeuh jeung mika nyaah neta. Ku jambaran mana? Mama sareng Bapak teu pernah ngeluh sakedik oge. Kata pipisan ku neta kadeudeuh. Kanyaah Mama jeung Bapak anu sakitu ageungna kanggo diri neta. Neta mau pernah sanggup ngebales juragan tos sadaya ka Mama jeung ka Bapak. Sareng hapunten, neta teh tiasa mulang tarima kanu jantung sepuh. Tak tiasa masih ancai petaka bunga ka Mama jeung ka Bapak. Mudah-mudahan materi tanagi keringet jeung cipano anu parantos dikeluarkeun ku Mama sareng ku Bapak kanggo diri neta sing digentos ku surgana Allah Subhanahu wa taala. Bah, salajengna neta bade nedawidi ti Mama sareng si Bapak dina dinten enjing. Neta bade dititikah ku Aiki. Doakeun mudah-mudahan neta tiasa janten istri nu soleha. Kanggo caroge neta janten ibu anu bijaksana kanggo putra-putri neta. Kapayun sareng mudah-mudahan rumah tangga neta salawasna aya dina panangtayunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Neta nyaah ka Mama jeung ka Bapak sareng kulawargi sadaya. Dedeh teuing anak yang bager kanyaah Mamah kanyaah Bapak. Bungsuna Mamah bungsuna Bapak. Sok sanajan ku hidup teu dipentak. Mamah sareng Bapak geus teu leuwih ti heula ngahampura ka hidup. Jeung didoakeun pisan ku Mamah sareng ku Bapak geulis mudah-mudahan hidup dina rumah tanggana sing pinanggih jeung kabagjan lahir sareng batin. Sing digampangkeun rezekina dijauhkeun tina sagala balaina. Sing manfaat maslahatina kahirupanana geulis. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge pintar ayeuna waktosna hidup ngahaturkeun nuhun ka aranjeunna Mamah hatur nuhun. Mamah parantos ngalahirkeun neta ngaageungkeun neta oge Bapak hatur nuhun. Bapak parantos ngatik ngadidik neta ngaageungkeun tur nganafakahan neta dugikeun ka waktos ayeuna. Neta bangga janten putri Mamah, neta bangga janten putri Bapak. Didoakeun pisan ku neta mudah-mudahan Mamah Bapak sing sarehat panjang yuswa. Sabaris kapayun neta tiasa ngabagjakeun tiasa ngamulyakeun Mamah sareng Bapak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya cakap pinter. Neng diisun Mamah nakun neng kenengna sayang, kenengna pinter. Salajengna bapakna pinter. Ya cekap mangga rakana tiasa majeng ka payun, aana tiasa majeng ka payun. Aana panganten. Hapunten neta. Pilih salam ieu. Neta seueur kalepatan ka Aa. Hapunten. Salam ieu. Neta. Ngara repot wae. Pangisageun we ka Aa. Hatur nuhun. Tos janten rakanu sae. Kanggo neta. Aduh salam ieu.
sanajan dari neta hatur nuhun kata pipisanku neta kadede kanya anu sakitu agengna kanggo neta mudah-mudahan Allah ngabales kanu sadaya kesayaan enjing neta bade nikah doakeun ku mudah-mudahan neta tiasa ngabina rumah tanggi anu sakinah mawadah warohmah sekali deh hapunten neta netanya kak Panggak gelis, kasep silih doakeun, saling support, saling doakeun tangtos doa anu sae kanggo hidup duaan oge bagja ibu, bapak gaduh putra putri anu soleh sareng salehah. Anu alakur runtut raut sauyunan kanggo salawasana sing bagja dunia sareng akhiratna kanggo putra putri ibu doaan. Yang jantan putra putri kebanggaan ibu sareng bapak anu tiasa ngangkat harkat derajat ibu sareng bapak amin ya Allah ya rabbal alamin ya cekap ya kawargi-wargina ada maksa bade ngaribakan sepuh-sepuhna uak bibi nenek akina mangga tiasa marajeng wae kapang ibakan mangga neng gelis hayu kapang ibakan mangga ibu sambil dicepengan ya nak nah dipangkar Bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mangga 3 kali ibu mangga 3 kali mangga salim heula neng gelis salim heula bager iya hatur nuhun mama katampi pisan ku neng kucuran cai ka deudeuh caikanya sareng cai doana teh mama cekap mangga ibu bios caket neng bae bismillahirrahmanirrahim mangga sambil dikucurkeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mangga 3 kali ya cekap neng gelis salim deui ka bapak bager hatur nuhun bapak katampi pisan kuning kucuran coy ka deudeuh caikanya sareng cai doana diteraskeun ku bu anu salajengna hampunten ngaibakna salirana bae mohon teu kenging sirahna salirana cekap sakali bae mohon salajengna hapunten anu bade ngaibakan salirana bae cekap sakali tas cekap hawatasnya caina cai tiis teu dihanetan ibu mangga salirana cekap sakali bae mohon ya sallallahu alaihi Nabi Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah
Allah alaika. Cekap. Ya hapunten sekali deui ngaibakanna salirana bae bade payuna bade pangkerna tekeng tina sirahna bilih riutnya enjingna bade dangdos mohon. Mangga sahadina bade ngaibakan mangga tiasa kapayun. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Masih ayah? Cekap baik. Atau hawatas ya mohon. Bade, mangga. Ngaibakanana dipengker supaya kacandak kamera mohon. Katinggal dina kamera na aya kayak ieu cenah. Geuning teu ngaibakan cenah padahal mah ngaibakan teu ka potret. Tebih teuing. Masih aya. Cekap hawatas tiris. Salirana wae ibu tekeng sirahna mohon. Iya cekap. Oh masih teteh mangga. Iya cekap. Salajengna pinter rambutna tiasa dikaluarkeun sakedik ti payun bae. Bismillahirrahmanirrahim. Cekap. Punten, dicanak deui ka dieu. Bager ieu mangrupikeun amanah pinternya ti mamah sareng ti bapa bager dina ngabina rumah tanggi hidup ka hade ulah wantun-wantun ngantunkeun salat anu 5 waktos kumargi sagala rupi amal sae urang amal ibadah urang teu aya hartosna upami salat anu 5 waktos dikantun insyaallah anu bakal bacan jalmi anu taat sareng patuh ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Atas kangi? Oh iya, bapak di ayam nengna ku ibu sarang ku bapak mohon. Tah, ibu sarang bapak caketkeun kana damis neng diisun nengna ku ibu sarang ku bapak. Dami kana damis neng. Sapertos kitu, Pak. Nah, bapak kira nah kitu nya. Ninggal kapal ditu. Alhamdulillah. Bapak tinggal kamera bapak. Hese. Hitungan katilu pinter sasarengan ieu sareng ieu mamahna bapakna atanapi nengna heula punten nyawerna punten nengna heula nyawerna. Bismillahirrahmanirrahim. Hitungan katilu 1 2 3 neng ayeuna bapakna mangga mayun ka dieu wae teu kenging mengkeran sok mangga bapak ibu sok sawerkeun Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya keula tekeng waka ya Rabbi sholli alaihi wasallim ayeuna bade hajat sinjang mangga anu kenging mangga tiasa dicandak siap-siap dina hitungan katilu bismillahirrahmanirrahim sok 1 2 3 sakedap ditahan heula alhamdulillah
Neng, ya. Peribados di atas nami pemandu acara di Umam Make Up Wedding nyuhunkeun hapunten bilih seueur kakirangan sareng kalapatanana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.